Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran bahasa Sunda ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, ayeuna materi nu bakal ku urang ajarkeun ayeuna nyaeta pangajaran genep nu judulna lingkungan sabudeureun. Tingali gambar di dieu aya barudak keur huhujanan. Mani resep anu aya. Nah, urang ge bakal ngalaman tah henteu ayeuna. Kamari dinten Minggu hujan ti enjing dugi kawengi. Hujan resep nu aya nya. Nah, ayeuna materi nu kahiji nu bakal dijelaskeun nyaeta nu judulna mimiti usum hujan. Hideep sadayana tiasa dibaca masing-masing kecap di dieu. Usum halodo geus mimiti beak. Ayeuna rek nincak ka usum ngijih. Langit teu bengras sabab cedeum. Hawa ngadadak jadi bayeungyang. Henteu kungsi lila oge brek hujan. Tampolana ngecrek tepi ka peuting. Hujan teh rahmat pikeun kahirupan. Lahan jadi subur, pepelakan henteu layu. Sawah atawa kebon bisa dipelakan. Datangna usum hujan teh matak atoh. Sumur anu saat jadi pinuh deui caina. Buruan moal ngebul taneuna garing. Dina usum hujan teh kudu waspada. Sabab sok datang caah anu ngadadak. Tah tingali di dieu jalan rayana banjir. Ari banjir teh basa Sundana caah. Solokan reujeng walungan limpas. Lamun ngeueum imah matak ripuh. Tangkal oge sok loba anu rungkad. Matak jadi bahaya lamun ninggang. Ayana caah sabab salah urang keneh. Cai hujan henteu nyerep kana taneuh. Atawa lantaran solokan henteu ngamalir. Kapengpat ku runtah anu ngahunyud. Urang ulah miceun runtah ka solokan. Apan kitu ceuk dina aturan lingkungan. Nah, tadi bacaan mimitina usum hujan. Ayeuna urang ngabadungan pedara nu tadi, carita nu tadi. Ku ibu bakal dibacakeun. Ayeuna geus mimiti usum hujan. Langit mindeng cedeum, samameh asar oge. Sok geus brek hujan. Turunna hujan teh matak atoh. Buruan moal ngebul da taneuna henteu garing. Sumur oge bakal pinuh deui caina. Dina usum halodo mah sumur teh loba nu saat. Hujan teh rahmat pikeun kahirupan. Lahan jadi subur, pepelakan henteu layu. Sawah jeung kebon bisa dipelakan deui ku patani. Tapi najan kitu, urang angger kudu waspada. Hujan teh bisa nyababkeun caah. Solokan jeung walungan
limpas. Imah jeung wawangunan liana kakeueum. Tangkal kai oge sok aya nu rungkad. Eta teh matak bahaya mun ninggang ka urang. Nah, datangnya caah teh utamana lantaran salah urang keneh. Cayu hujan henteu nyerep kana taneuh atawa bisa wae lantaran solokan henteu ngalir. Kapangpat ku runtah anu ngahunyud, padahal cek dina aturan urang teu meunang micen runtah ka solokan. Runtah kudu dipikeun kana tempatna. Bisa deui lamun langsung diduruk oge. Lobana runtah teh bakal nimbulkeun rupa-rupa kasakit. Jaba deui matak rucit jeung bau ka ambeuna. Loba laleur anu sok nyebarkeun bibit kasakit. Eta pangna urang wajib miara lingkungan. Ulah micen runtah sangeunahna. Komo runtah anu matak bahaya mah. Lingkungan anu bersih nyababkeun urang jadi sehat. Jaba deui katempona asri. Tangtu wae urangna oge bakal ngarasa betah di tempat anu kitu mah. Tah kumaha? Tos ngartos anu tadi nu dibacakeun ku ibu teh? Tah, cobi ayeuna anggeuskeun kalimah sesuai anu tadi dipedarkeun ku ibu. Nu kahiji, dina usum hujan langit mindeng titik-titik. 2. Ari rek turun hujan hawa robah jadi titik-titik. 3. Turunna hujan teh jadi rahmat pikeun saha. Dina usum hujan sumur sok pinuh deui, naonna? 5. Cayu hujan kudu sina gancang nyerep kana naon. Nu kagenep, solokan jeung walungan teu ngalir lantaran kunaon. 7. Tangkal kai anu rungkad matak bahaya lamun titik-titik. 8. Ceuk dina aturan urang entong micen runtah ka mana. Sok jawabnya. Sabab ibu tos masihkeun tugasna tinggal dieusian. Ayeuna urang diajar maca. Pek ku hideup ejah bari ilikan gambarna. Ieu teh gambar sato nu ngaranna jangkrik. Nu kadua nyaeta namina angklung. Nu katilu, nah hideup apa henteu nu kinaon? Zaman baheula mah saencan teu aya sateu acan aya listrik teh nganggona nu kieu. Nah ieu teh namina teh semprong. Sateu acan aya lilin nganggona semprong. Kumaha semprongna? Wadahna dieusian minyak tanah terus aya sumbuan terus tututupan ku ieu. Nah, nya. Terus gambar nu kaopat nyaeta congkrang. Siga sabit cuman bentukna beda. Nya siga huruf L. Sami seukeut ieu ge pakakas. Nah, ayeuna aya deui ngucapkeun kalimat. Pek lisankeun sing jentre. Nu kahiji, Bapak Komar jadi mantri pasar. 2. Lauk kancra sagede pitis kolot. Nu katilu, listrik pareum sapeuting jeput. 4. Sora jangkring kalung tarik pisan. 5. Ngasupkeun baso kana jemblung. Nah, 4 kalimat ieu teh dina masing-masing kalimah aya kecap anu konsonanna
ngarentet 3 huruf. Contoh nomor 1 aya kecap mantri. Nu kadua aya kecap kancra. Nu katilu aya kecap listrik. Nu kaopat aya kecap jangkrik. Nu kalima aya kecap jemblung. Jadi kudu jelas, henteu cadel. Eta we materi basa Sunda ayeuna. Lajengkeun kanu sanesna. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda ucapkan terima kasih, hatur nuhun kasadayana. Untuk anak-anakku yang soleh-soleha silakan tetap belajar di rumah ya. Terima kasih.